Abah ya urang mulang. Non, Urang mulang. lain karanyang ya mah. Ayun-ayunan, nu kieu mah ayun-ayunan tina hoes ya ieu teh ya. Ieu na mah hoe na ge hoe panjang atuh ieu mah ngaranna ge jauh ti Gunung Martaja ieu mah. Ye, lain nanyakeun karanyang. Hiap urang mulang kaburu beurang. Oh, wah tamang mah ku ieu ge hade atuh. Subhanallah. Ngareunah tuh. Sok rek ngajaran mah. Bong, Tuh. bong. Kuat nu kieu mah. Tuh. Ku hoe ieu mah. Ye, Abah, lain kalah ayun-ayunan. Hiap urang mulang kaburu beurang, panek murung ngarit. Wah, ripuh ieu mah ngaranna ge. Rea cucuk nu kieu mah, rea cucuk nu teu bisa mah bakal ka ieu ya. Bakal ka cugak ieu teh lamun teu bisa ngalana mah ieu teh. Nu kieu teh, ieu teh hoe ngaranna teh. Urang mulang kaburu beurang. La ilaha illallah. Hoe mah ti Gunung Mantaja nu kieu mah hoe ngaranna teh. Ngan lamun ka cugak mah ripuh ceuk Abah oge nu kieu mah ulah gagabah. Tangkalna teh siat panjang jauh, kan cucuk we, sapanjang-panjangna oge. Iya ya, geus ripuh. Uang mulang, uang murung ngarit. Buah nama cara salak sia ieu teh, ngan laleutik. Salah. Heuh, laleutik ngaruntuyna teh kawas ieu, geus kawas salak. Ngan ngaruntuyna teh kawas anggur, nu kieu mah buahna teh. Oh, loba di gunung di ditu ngan ayeuna mah geus jarang hese anu panjang teh. Itu La ilaha illallah. Ya, lin kala ayun-ayunan, hiap urang mulang kapan aek murung ngarit kaburu hujan. oh rek ngajaran, sok rek ngajaran mah sok. Sok rek ngajaran mah. La ilaha illallah. Sok diuk. Lain rek ngajaran Atuh dieusian diayunkeunana lain ai kosong madamel ngareuna. ayun-ayunan ngahiap uang mulang kaburu orang. Diuk rek ngajaran malin di puntangan kitu sok diuk. Mamol kudu ayun-ayunan kos balonting. Ngareuna moal cilaka moal da ieu mah kuat atuh nu jangan rada dengdek saeutik ieu teh euy. Jadi aya nu kenor sabeula tuh nu eta tah. Iya barek mulang moal kaburu ieu beurang panek murung ngarit. Aing mah maneh teh benang di bejaan moal naon sok rek diuk mah di dieu ya. Sok diuk di dia, diuk. Yo sanu arek didiuk di dieu Lain. moal diuk di dia moal. Moal tobros ieu mah moal da kuat sok diuk di dinya sok asup. Moal mong lain arek ka dieu urang mah hiap urang mulang. Urang murung ngarit kaburu hujan. Keun we lain tabang oge kada hade hoe oge sok rek diuk di dinya rek ngajaran mah. Abang-abang jeung saliwang yeuh. Da kudu dia si diayunkeunana sok maneh nu diuk urang diayunkeun. Ai arek ngajaran mah arek ngajaran. Iya urang mulang kaburu burit. Ampun Pan pedahku. murung ngarit. Bisi hujan. Hayang we ku tamang maneh mah pedah ti kota. Geus alus kudu kieu tah kitu lur euy. Saliwang. Sieun pegat meureunana hayang ku tamang wae cenah mung ku hoe mah.